Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Saniskara anu aya di langit jeung di bumi teh ngamaha sucikeun Allah, anjeunna nu maha gagah, nu maha wijaksana. Lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kagungan anjeunna karajaan langit katut bumi, anjeunna nu ngahirupkeun jeung anjeunna nu mateni, sarta anjeunna maha kawasa kana sagala perkara. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Anjeunna nya nu awal, nya nu akhir, nya nu lahir, nya nu batin, sarta anjeunna maha uninga kana sagala perkara. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Anjeunna nu ngayugakeun langit katut bumi dina genep mangsa, sarta anjeunna istawa dina aras, anjeunna uninga kana saniskara anu arasu kana bumi, jeung nu mardal ti dinya, jeung saniskara anu turun ti langit, jeung anu naraek ka dinya, jeung anjeunna nyarengan maraneh di mana wae maraneh aya, sarta Allah ninggali kana saniskara anu ku maraneh dilampahkeun. Lahu mulku samawati wal ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Kagungan anjeunna karajaan langit katut bumi, jeung nya ka anjeunna dipulangkeunana sagala perkara teh. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil laili wa huwa alimun bidzatis sudur. Anjeunna nyambungkeun peuting kana beurang, sarta nyambungkeun beurang kana peuting, jeung anjeunna maha uninga kana saniskara eusi ning hate. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Geura ariman ka Allah katut Rasulna, jeung geura dermakeun sabagian tina saniskara anu anjeunna ngajadikeun maraneh nu mibanda, nya jalma-jalma anu ariman ti antara maraneh, turta anu ngadermakeunana mah pikeun maranehna ganjaran nu gede. Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasul yad'uukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Jeung naha geuning maraneh henteu ariman ka Allah, apan Rasul ngajak maraneh sangkan ariman ka pangeran maraneh, jeung apan saestuna Allah geus ngayakeun pasini jeung maraneh, upama nya mah maraneh mukminin. Huwallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Nya anjeunna anu nurunkeun ayat-ayat anu tetela ka abdina, lantaran anjeunna seja ngaluarkeun maraneh ti nu paroek kanu caraan, jeung saestuna Allah teh mika heman, mika asih
ka marane. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Jeung naha geuning maraneh bet hante derma dina jalan Allah, apan kagungan Allah warisan langit jeung bumi teh. Hante sarua jalma-jalma di antara maraneh anu derma jeung perang samemeh bedahna Mekkah leuwih luhur darajatna batan jalma-jalma anu derma jeung perang sabadana, jeung kabeh oge dijanjikeun ganjaran anu gede pisan ku Allah, jeung Allah Maha Uninga kana saniskara anu dilampahkeun ku maraneh. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Sing saha nu boga tagihan nu hade ka Allah, anjeunna bakal naur manglipet-lipet ka manehna tur pikeun manehna ganjaran nu mulya. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Sing ingat poean maneh bakal nenjo mukminin jeung mukminat anu ti hareup jeung ti belah katuhueuna sumirat cahyana dibagiakeun kabagjaan kanggo salira sadaya poe ieu sawarga-sawarga anu dihandapna curcor walungan-walungan salira sadaya langgeng di dinya eta teh kaunggulan anu kalintang ageungna. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Poean munafikin jeung munafikat nyarita ka jalma-jalma anu ariman. Daragoan kaula sararea sugan wae kaula sararea bisa nebeng dina cahya arandika dijawab jung geura baralik deui ka tukang jeung pek geura tareangan cahya tuluy di antara maranehna teh diayakeun bentang anu aya pantoan anu sajeraweunana aya rahmatna ari saluareunana aya siksana. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Maranehna munafikin jeung munafikat bakal tinggaro ka mukminin jeung mukminat. Naha lain kaula sararea teh kungsi babarengan jeung arandika maranehna ngajawab
nya tapi Arandika mah geus ngabinasakeun diri sorangan jeung ngadago-dago hancurna Islam sarta mangmang jeung Arandika katipu ku angen-angen nepi ka tumiba papasten Allah jeung tukang tipu teh geus nipu Arandika perkara Allah. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Kituna dina poe ieu teh panebus ti Arandika hante ditarima pon kitu deui teh ditarima tinu kalupur pangbalikan Arandika teh neraka eta teh tempat anu pangpantesna pikeun Arandika jeung kacida gorengna pangjugjugan teh. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Nah tacan datang waktu na pikeun jalma-jalma nu ariman pikeun hatena jarunun eling ka Allah jeung saniskara anu diturunkeun nyaeta hak jeung ulah nepi ka maranehna saperti jalma-jalma anu dipaparin kitab ti heula tapi bakating pugeus lila na eta zaman hate maranehna jadi tareuas jeung lolobana maranehna teh di antara jalma-jalma anu parasek. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Sing nyaho yen Allah ngahirupkeun bumi teh sabada eta bumi cengkar saestuna kami geus nerangkeun ayat-ayat kami ka maraneh supaya maraneh ngagunakeun akal. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Saestuna lalaki anu saridekah jeung awewe anu saridekah sarta ngahutangkeun ka Allah ku pihutang nu hade pikeun maranehna ganjaran nu manglipat-lipat jeung pikeun maranehna ganjaran anu mulya. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Jeung jalma-jalma anu geus ariman ka Allah katut ka rasul-rasulna nya maranehna jalma-jalma anu balenar sarta jaradi saksi mungguhing pangerana pikeun maranehna ganjaran maranehna jeung cahya maranehna sedengkeun jalma-jalma anu kalupur jeung anu ngabarohongkeun ayat-ayat kami nya maranehna ahli neraka jahanam. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad
كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Masingnya ho yen saestuna taya lian kahirupan dunya teh ngan ukur kaulinan jeung kasenangan jeung papaes jeung pareus-reus di antara maraneh jeung paloba-loba harta katut anak saperti tutuwuhan sabada hujan anu tumubuh pikaresepeun patani tuluy jadi garing sarta terus katenjo ku maneh eta tutuwuhan teh jadi karoneng pisan satuluyna jadi kalakai jeung di akhirat teh aya siksaan nu liwat saking jeung aya pangampura jeung aya karido ti Allah jeung ari kahirupan dunya teh taya lian ngan kasenangan palsu wungkul. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Prak geura paheula-heula kana jalan panghampura pangeran maraneh jeung ka sawarga anu legana kawas langit jeung bumi anu dicawiskeun pikeun jalma-jalma anu ariman ka Allah jeung rasulna eta teh kurnia ti Allah anu ku anjeunna dipaparinkeunana ka sing saha anu dikersakeun ku anjeunna jeung Allah teh nu kagungan kurnia nu gede. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Hante tumiba bahaya musibat di bumi jeung kitu deui hante di diri maraneh angin anu geus titis tulis kitab samemeh kami ngajadikeunana saestuna anu kitu teh gampang keur Allah mah. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Supaya maraneh hante nalangsa alatan saniskara anu luput ti maraneh jeung sangkan maraneh hante bungah liwat saking ku saniskara anu dipaparinkeun ku Allah ka maraneh jeung Allah hante mecinta sakur jalma anu arangkuh turta sarombong. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Nyaeta jalma-jalma anu karoret turta nitah batur koret jeung sing saha anu ngabalieur saestuna Allah mah nya anjeunna nu maha beunghar nu maha pinunjul. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب
إن الله قوي عزيز. Saestuna kami geus ngutus rasul-rasul kami kalawan mawa katerangan sarta kami nurunkeun kitab jeung bobot pangayon bareng jeung maranehna supaya manusia lumampah dina keadilan jeung kami nurunkeun besi anu dina eta besi teh kakandung kakuatan anu gede jeung rupa-rupa kamampaatan pikeun manusia jeung sangkan Allah uninga saha anu ngabantu anjeunna katut rasul-rasulna kalawan goib. Saestuna Allah teh maha kuat maha gagah. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. Jeung saestuna kami geus ngutus Nuh jeung Ibrahim sarta antara anak incu maranehna duaan teh kami ngajadikeun kanabian jeung kitabnya di antara maranehna teh aya anu meunang pituduh tapi kalolobaan di antara maranehna teh parasek. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Tuluy kami nyusulkeun dina tapak lacak maranehna sababaraha rasul kami jeung kami nyusulkeun Isa anak Maryam sarta kami maparin Injil ka manehna sarta kami melakeun kawelas jeung kaasih dina hate jalma-jalma anu tarumut ka manehna tapi ari cara ngabagawan robaniyah mah maranehna anu ngaya-ngayakeunana kami mah henteu ngawajibkeun perkara eta ka maranehna salian ti ngawajibkeun miharap karidho Allah ngan wae maranehna henteu ngaraksa ieu perkara ku pangraksa anu nya-nya ku kituna ka jalma-jalma anu ariman ti antara maranehna mah kami maparinkeun ganjaran ka maranehna jeung kalolobaanana di antara maranehna teh parasek. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Ye jalma-jalma nu ariman masing tarakwa ka Allah jeung sing ariman ka Rasulna tan wande anjeunna maparin 2 kali lipat rahmatna ka maraneh jeung anjeunna bakal ngayakeun cahya anu eta cahya teh bisa nyaangan keur lumampah maraneh sarta anjeunna ngahampura ka maraneh jeung Allah teh maha jembar pangahampura maha mikaasih. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
supaya ahli kitab nyerahun yen maranehna teh hanteu wasa naon-naon kana kurnia Allah sarupa oge jeung yen kurnia teh aya dina panangan Allah anjeunna maparinkeun kasing saha anu dikersakeun ku anjeunna jeung Allah teh nu kagungan kurnia nu gede.